Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancomania, salam dunya. Di mana wae ayana, alhamdulillah dinten ieu nya tepang dangu deui sareng Aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda ti kanal YouTube Mancomania, tempat riung mungpulungna para mancower salam dunya ngadangukeun dongeng Sunda. Daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetap dipeparinan kasehatan lahirna sinareng batina, oge dijembarkeun manahna, dilancarkeun rezekina, ditebihkeun tina balai sareng mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Urang pedar hiji carios karangan Aki anu judulna teh Mulang Kapangkonan. Mugi-mugi wae ieu carios tiasa janten panglipur kalbu, pang beberah kana manah, pangrepeh kana hate, oge sasieun sabeunjeureuna aya hikmah anu tiasa dicandaknya tina ieu lalakon kanggo pieunteukeun urang sadaya dina kumbuh hirup di alam dunya. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun, mangga ulah saasanya kantun di subscribe wae, ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami Aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng Akinya. Mugi-mugi wae sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan. Urang amparkeun deui sama kabutanana pemirsa sadayana atuh soraya citeh sareng goreng ulena. Mangga kaparayun sadayana. Prung Cimahi 1878. Seorang budak lalaki umuran 8 tahun asup ke kamarna. Naik kana bangku leutik di sisi lomari. Leungeunna uyup ayap kana luhureun lomari. Tuluy ngadongkang hiji kotak kardus. Kotak dibuka eusina buku dongeng sarta buku carita. Ramona gancang mukaan salah sahiji buku. Breh dina selipan buku teh aya duit kencring 2 siki, nu hiji 5 rupiah, adi nu hijina deui 10 rupiah. Serengeh budak teh seuri sorangan. Duit diasupkeun kana pesak celanana, tuluy barang-barang bae lumpat kaluar ti imah. Rada jauh ti imahna geus ngadago budak lalaki anu sejena anu sarua saumuran. "Geus menang duit nacan gar?" tanya budak nu ngadagoan. "Kalem aya yo," tembak budak lalaki nu bieu lumpat ti imahna. Budak lalaki nu lumpat teh ngaranna Dagar. Kumplit nama Dagar Kiropa. Anakna Pak Kustara, guru SD di SDN Babakan Jalan Terusan Cimahi. Indungna teh Rianti, ibu rumah tangga biasa anu sapopoena ulu kutak di dapur sarta beberes imah. Ari baturna ngaranna Atep, anak Mang Usep. Imahna masih tetanggaan ukur kaselang ku 7 suhunan paling ge. Sakolana sakelas bareng jeung Dagar di SDN Kandang Uncal. Ti saacan sakola ge eta 2 budak lalaki teh geus jadi sobat dalit. Ulin ka mamana ge sok bebarengan bae. 2 budak teh leumpang gancang mapai jalan kakalerkeun ka arah lembur Ciawitali. Tapi palebah lembur Gombong, Dagar sarta Atep ngaleok ka katuhu. Di hiji tangka caringin anu liuh linuhnya maranehna teh eureun.
Dihandap tanggal caringin teh aya bangku panjang saurang aki-aki umur 65 tahunan keur diuk si daengdang bari panonna peureum-peureum hayam. Dagar sarta Atep nyamperkeun ka eta aki-aki. Nempo aya budak duaan anu datang eta aki-aki rubah diukna jadi manco ka Dagar jeung Atep. Ki ngadongeng ki, cek Dagar bari ngasongkeun duit 30 rupiah menang udunan manehna jeung Atep ka si aki. Si aki-aki nampanan duit. 1/2 jam bae nya. Dagar jeung Atep teh ungeuk tuluy dariuk dina luhureun akar caringin anu geus laleucir sabab memang remen didiukan. Si aki teh katelahna Ki Bajri, aki-aki purah ngadongeng. Dibayar ala kadarna ku barudak anu resep kana dongeng. Heubeul nama Ki Bajri teh tukang dongeng kahot. Timiti dongeng si Peucang sakadang kuya tepi ka carita si Buntung jago tutugan. Imet katalar kabeh. Sok manggung di radio-radio atau ngahaja diundang di nu hajatan. Tapi sanggeus kena infeksi pita suara ngaleungit teu bisa niru rupa-rupa sora kawas biasana. Saukur nyarita ku sora aslina eta ge teu bisa tarik jeung bentes cara baheula. Ki Bajri ngahuleng nginget-nginget lelakon anu rek dipedar. Teu lila derek-derek bae Ki Bajri teh ngadongeng medar lelakon Mahapati Gajah Mada. Dagar jeung Atep manco maneh husu ngaregepkeun lalakon anu keur dipedar ku Ki Bajri. Dagar kiropa teh gandrung pisan ku dongeng sarta carita. Lamun teu ngadengekeun dongeng Ki Bajri, Dagar ngadepong di hareupeun radio nungguan dongeng Sunda. Dongeng-dongeng Mang Barna atawa wakepoh mun keur pareng boga duit sok ngahaja ka toko buku pikeun meuli buku dongeng atawa megat tukang mainan anu sok bari dagang buku carita. Di sakolana kawilang pinter malah kaasup bentang kelas sawa ranking hiji bae, tapi sanajan kitu anu jadi karesep nama pelajaran bahasa Sunda, bahasa Indonesia serta pelajaran sejarah sabab di eta 3 pelajaran sok remen aya dongengan. Tiap aya kagiatan acara drama atawa naon bae anu aya caritana, samodel kenaikan kelas atawa acara panggung Agustusan, Dagar sok miluan sanajan ukur menang peran jadi lampu jalan atawa sasatoan. Tapi Dagar ngarasa kumbiran aker. Kocapkeun 18 tahun ti harita. Basisir Delus Prancis, Juni 1886. Di hiji restoran anu aya di pinggir basisir Delus Prancis. No, money but I want a call, one call. Cek seorang awewe tutunjuk kana telepon nu aya dina meja kasir, maksud nama rek milu nelpon. Tapi si bule teu pati ngarti kana bahasa Inggris, manehna kalakang ngusir si awewe anu disangkana rek menta duit pikeun ongkos balik. Go, no money, go. Si awewe teh keukeuh tutunjuk, tapi si lalaki gendut tukang jaga kasir keukeuh ngusir. Antuk nama bari keheul. Dasar medit syah, buntut kasiran cap jahe merege hese bagong budayut hatur nuhun. Cek si wanoja bari jejebris, nya campah ka si bule make bahasa Sunda, tuluy ngaleos kaluar ti restoran. Saurang jajaka gagah di kacapanon hideung anu keur ngopi di meja pojok restoran curing hak. Ngadenge utuk genengna eta wanoja. Bari mawa gelas kopina eta jajaka lempang kaluar ti restoran. Si jajaka culang cileung tuluy muruk ka sisi basisir anu kabeneran keur sepi.
Breh katempo ku si Jajaka Wanoja anu tadi hoghag jeung kasir teh keur ngahulang we sorangan bari teu laut kawas anu keur manggih kabingung. Si Jajaka ngadeukeutan ka si Wanoja. Punten, dupi tadi teh nyarios medit. Si Wanoja malik. Tadi mah nyarios ka si Bagong Budayut. Tempa si Jajaka. Pikeun nelpon sakali bae bari moalami tapi mani teu masihan. Cek si Wanoja. Si Jajaka teh ngosiwal kana saku calanana nyokot HP tuluy diasongkeun ka si Wanoja. Abdi teh kedah nelpon ka Indonesia. Cek si Wanoja rada ragu pikeun nampanan HP. Teu sawios-wios angge bae. Cek si Jajaka bari tetep ngasongkeun HP-na. Kusabab HP tetap diasongkeun nya akhirna si Wanoja teh nampanan HP si Jajaka. Tas abdi teh ical, dilebetna aya paspor, dompet sareng HP. Sakedahna eta teh teu kedah ical atanapi dipau ku jalmi sanes. Abdi teh koko tetengan milarian tumaros ka ditu ka dieu tapi teu aya nu tiasa bahasa Inggris. Cek si Wanoja bari dareuda nahan piceurikeun. Atos, saya nama mangga nelpon heula bae. Cek si Jajaka. Si Jajaka lempang rada ngajauhan mere ruang pikeun si Wanoja ngobrol dina telepon. Bari nungguan si Wanoja beres nelpon, si Jajaka mah ngadon nyawang laut anu endah pisan sabab caina mani biru bersih. Kawas langit anu turun ka bumi. Keur anteng nyawang pemandangan, si Wanoja datang ngadeuketan. Di Indonesia bakal nelpon ka dieu antosan 5 menit bae. Oh, muhun, alon si Jajaka. Hatur nuhun pisan. Teu sawios-wios. Abdi aya di negara asing pamit aya akang kumaha boa jantenna. Nepangkeun nami abdi. Si lalaki teu nyebutkeun ngaran. Si Wanoja ngasongkeun dampaleungeun ka tuhuna. Nami abdi ge stop keke dipaos heula nya. Hah? Naha? Si Wanoja teu ngarti kana omongan si Jajaka. Anjeun nyebatkeun nami, abdi oge nyebatkeun nami. Urang kenalan, teras urang sosobatan. Di mana urang anjrek? Teras. Pasti nyarios. Gening dunya teh sempitnya. Satrasna abdi bakal ngabanyol supados anjeun katarik ati. Teras abdi bakal jaim, sopan, tapi nya nami abdi Romeo. Nami anjeun? Abdi Juliet. Walon si Wanoja bari nyengir ngarasa lucu ku tingkah eta Jajaka. Keur kitu HP disada. Si Jajaka teh ngasongkeun HP ka si Wanoja. Di Indonesia, HP ditampanan. Ku si Wanoja tuluy lempang rada anggang. Beres nelpon si Wanoja culang cileung sabab si Jajaka teh geus eueuh di eta tempat sabab ditempoan di basisir. Teu kapanggih atuh si Wanoja teh ngaliwat ka restoran urut tadi manehna rek nginjem telepon Tea. Si bule gendut teh datang nyamperkeun. Madam, this is. Manehna ngasongkeun kertas leutik aya tulisanna. Dina kertas aya tulisan. Diantos di restoran Cakat Museum. Romeo. Where museum location? Tanya si Wanoja ka si bule gendut. North. Cek si bule bari curugna ngacir ka tebeh kaler. Madam, abdi siga Abah Bagongnya. Cek si bule ngomong ngagunakeun bahasa Sunda. Atuh si Wanoja teh nyikikik. Pasti pagawean si Jaka anu ngabelajaran ngawur eta bule. Muhun, anjeun teh mirip pisan abahna Bagong. Walon si Wanoja bari teu kuat nyeleukeut teuk seuri.
Si Wanoja ngalewas muru ka jalan anu ditunjukkeun ku si bule. Ari si bule musa mesem sorangan ngerasa senang hatena sabab pikir manehna mah Abah Bagong teh hartina kasep pisan. Mapai jalan anu bararesih teu katempo sampah hiji-hiji acan. Taya cangkang suk, taya plastik es tuning manira rasik naker. Serog ka hiji restoran. Palayan hagat nyarita, Romeo, si Wanoja unggek, si palayan nitah diuk di hiji meja nu geus dipesen tuluy si palayan ngasongkeun dahareun ka si Wanoja. Bari nungguan si Jajaka, si Wanoja mah sibuk ngahuapkeun kadaharan sabab beuteungna memang ti tadi ge geus karasa ku kurubukan. Ngan bae rek dahar teu wani sabab dompetna leungit di jero tasna teh. Tos wareg tanya si Jajaka nu kakarak datang. Hei Romeo, nuhunnya. Sami-sami. Rencana kapayuna kumaha? Teu apal. Sami abdi ge teu apal. Bakal aya lalakon anyar ieu mah. Jalan caritana kumaha? Saya teu. Ya, lalakon mah kawas biasa. Si Jajaka jeung si Wanoja. Tuluy PDKT ka si Wanoja si Jajaka teh. Mimiti ngabanyol, ngadongeng anu pikar resepeun, nyanyiar lorongkrang supaya bisa padeukeut tuluy bobogohan. Abdi Jajaka janten pasti merankeun si Jajaka. Wios engke alur nama didamel situasi anu romantis. Pami kitu mah abdi si Wanoja bakal merankeun nyai jual mahal, jaga jarak di anjeun teras nyenak sikep. Cek si Wanoja seri leutik. Rasa isin harta Wanoja, cek si Jajaka. Nya leres. Si Wanoja imut deui. Abdi mah moal. Moal naon? Janten bajingan. Sip atuh tegep. Paspor enggal bakal janten saurna 7 dinten deui. Abdi ge di dieu saminggon deui. Abdi mah bakal gaduh artos deui engke ge. Muhun tapi abdi bakal bangkrut ti payun. Kunaon teu kenalan? Urang tiasa janten saha bae. Oh gitunya. Teu kedah jujur atuhnya. Hayu urang janji, urang teu kedah jujur. Urang ngabohong bae ngeunaan diri urang. Satuju. Teras santos di Perancis urang bakal ngaleungit simsalabim. Teras urang teh moal papendak deui. Sip. Aya kejutan sigana di kisah urang mah. Carita anu beda tinu sanes. Janten naon bae anu kajantenan, ukur kajantenan di dieu di delus. Leres, satuju. Si Jajaka nangtung tuluy nyampeurkeun ka saurang pangamen anu keur ngamen bari mawa gitar. Si Jajaka nginjem gitar tukang ngamen jentreng dipetik bari ngahaleuang. Jalan anu ngabentang payuneun lir permadani. Jalan pilihan urang duaan lir jalan ka sorga. Kembang-kembang anu malakar ngariring bingah ngabagiakeun jalinan cinta anu suci. Cinta-cinta urang duaan, rasa-rasa urang duaan, cinta-cinta urang duaan, rasa-rasa urang duaan. Dua hate silih kekepan dihijikeun rasa cinta moal aya cinta nu lian. Dua hate silih usapan ku kadedeh ku kanyaah moal aya cinta anu lian. Si Jajaka teh nyanyina bari unggut-unggutan niru gayana Darso, seorang seniman Sunda anu geus kakoncara. Si Wanoja seri mani ngagakak ngarasa lucu nempo gaya nyanyi si Jajaka. Tapi kituna teh bari cengkat tina diukna tuluy milu mairan nyanyi jeung si Jajaka. Dina kayan kitu kentreng-kentreng norojol tukang kupat tahu. Atuh si Jajaka ngeureunkeun nyanyina kitu oge si Wanoja duanana jarajan kupat tahu bari teu hilap pangmesenkeun pikeun kidalang.
Pohara pemirsa ngupat tahu lah mangga keparayun orang ngupat heula salulah ngupat baturnya. Pamirsa sadayana mulang kapangkonan bagian munggaran cag urang dugi ka dieu heula nya. Urang teuneun heula di haneulem sieum geusan sampureun, urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun. Urang sampur deui di bagian anu salajengna enjing siangnya upami teu aya halangan harungan hapunten bilih rada ngaguruh ya soalna nuju hujan ageung. Sakitu heula panginten dongeng munggarana mulang kapangkonana mugi-mugi we tiasa janten panglipur kalbu pangmubrah kana manah pangrepeh kana hate. Ayeuna mah kina bade maosan heula pairan utos lebet di bagian panungtung dongeng kamari nya. Aya teh Lia Wulan dari Bawel. Waalaikumsalam Aki, alhamdulillah Taiwan manco hadir hatur nuhun. Assalamualaikum Ki Asep Saipullah ti Cibuntu hadir manco prung. Waalaikumsalam matur nuhun Kang Asep. Aya Kang Prabu Arjuna anu mantap Ki carios enggalna der Teh Linda Imut oge mantap Ki. Teteh Tami Maliha ti Palihan Ciamis Pogot namatkeun Ki hatur nuhun. Teh Yulina Belia ti Tasikmalaya hanupi sakiku sami-sami teteh dokter anu satya manco nyarengan Aki. Kang Agus Somantri oge meneko manco Pogot ti Palihan Garut kitu oge teh Hindan Ramadanina. Alhamdulillah tamat Ki hatur nuhun pisan sami-sami. Kang Ade Sukarna oge hadir prung asona. Kang Jaya Sumpena ti Jakarta Timur manco teras. Waalaikumsalam rampes nuhun pidoana sami-sami. Teh Heni Suhaini Batam hadir sareng ngadangkeun deui Ki Batam hujan teras ya Ki tos 2 dinten tariris pisan Ki. Mung kapungkur mah di lembur Siduru payunan hau sabari mubui sampe sareng boled waasnya ngariung sarai-rai Ki. Mohon edas pokona mah zaman kapungkur mah matak nineung. Manah Waalaikumsalam hadir manco di pangumbaran namatkeun Kidianto carios anu enggalna hanupis dongengna Ki sami-sami. Manah ti Sumedang nya. Aya Kang Sukron Makmunun diantos episode enggalna mugi sehat sadayana amin. Aya Mamah Andri Maulana Karawang alhamdulillah hadir manco tamatnya Ki sumuhun. Hatur nuhun Mamah. Watata Sumitra Watasik hadir hatur nuhun. Teh Nuraini Silvina Dewi oge alhamdulillah hadir teras Ki mugi Aki sehat teras aya dina konang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin. Aya Celis kebanyakan Tasikmalaya hadir manco mania mantap hatur nuhun. Aya Kang Asep Suherman di Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tos meradai carios pangumbaran di channel Manco Mania. Hatur nuhun Aki mugi Aki aya dina kawilujengan sinareng kawalian amin ya rabbal alamin amin. Oge ti Kuningan selalu manconya Kang Maman Sibalaga Donate hadir manco sumuhun mangga hatur nuhun. Pamirsa sadayana sakitu heula panginten dongengna nya. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.